Kap laku kakap pleng luran lele doh warisan pujang gaurang nu wajib dipusti soloyo nu wajib dipusti Haji Sidi rumingkeun depawenang rumingkeun depawenang sadaya gara-gara panunung sobari kersapa wayang usik kudang jangan mihiru toba gugus mangga nyangkekeun urang Cipara aya Pak Haji lelakon di pawayangan mangrupa hiji gambaran mangrupa
rupa hiji gambaran sifat jalmi mibanda apes jeung jaya mibanda apes jeung jaya mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang ngawusin nengi kanda Purwantara Dupi basa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun carita opo iki dalan carita ingkang dianggo jejer cinarita boten enten malih Doh, iya iki. Kajabi ti hiji kampung nyingkur sisi gunung. Lajeng Hejo lemok dang daunan rajegna tutuhan surut-sorot sainu harerang. Walah, iya iki. Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Segupami ningali kasalbakeun rungka-ringka nagalang pasawahan. Doh. Anu parena keur mejeuna hejo lembok. Tumpang sari dina galang kacang panjang surawung lensa jeung terong. Doh, iya iki. Awis patempatan teh subur makmur. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman. Leres. Si horeng aya hiji kasepuhan anu parantos kasipu ku pangaweruh. Walah, Kapatri ku pangarti kaasah ku pangabisa tutas tina didikan rohani lan jasmani. Ahli nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titelem. Ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Kajojo ku jalma ti mana-mana. Nanging dina danget ieu pakampungan runtang ranting. wah, subung katinggalna ulang. Biasana barudak alurin di buruan. Beres. Ayeuna jadi sepi jempling kayaan pakampungan. Kandenan. Bujang hingga jama hayam doma oge parantos lenang. Walah. Teu aya. Beres. Margi aya anu ngaranjah ieu pakampungan teh nyaeta ti hiji tempat anu kasebat Sela Bengkah. Doh, Nyaeta rombongan kalabaka sabatur-batur leres. Nagoromo penginten. ngagoromo ngahaja beak sasatoan ayeuna jalma ditewakan di hakanan. Leres. Numawi dina dangat ayeuna anu masih kene tahan di kampung Kajabiti Ijerapa. Walah, iya iki. Numawi ngahaturanan lingih putrana ti Pusir Dayeuh anu ngadon ngiring usaha kapamanannya tawi Narpa. Ayeuna dihaturanan lingih ieu Irawan gunirahangan dika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap kaharep cu tawaneun Deh. Kangjeng Rama putra nampi kana pembage kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun samasungkem koyok panjenengan ditarima cu kalihna ti eta hapunten tina naon pihak kata melaran putra jelaran di Pusir Dayeuh teh geuning repot mayunan tamu-tamu anu ngahaja balanya. Tenanau. Leres. Ngan parendene kitu kase
hirup mah genteng-genteng ulah potong kandenan sanajan hapa geranggeyan laras kaulanun tansah diajeng-ajeng aya pikir naon oge ninggal kaayaan patempatan dugi ka suwung kieu tapi kacumplang campling bumi-bumi teu nganu kursi galblug katepak angin teu aya jalmina leres ieu teh aya kajadian naon persama kieu kasih Allah cobi sepuh geningan kitu hirupna di alam dunya leres beuki dieu beuki kaharti hirup anu pinuh dina alam romantika kahirupan ieu teh sakurang-kurangna mah matak aral jeung subaha tangtos ai beuki kahartina geuning heuh dunya teh ieu sasatna alam rame jeung alam sakedeung alam saliwat sabab naon sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat deh eta urang ngaliwatan panto maut ai maut teh nyaeta awal tina kahirupan anu abadi sumuhun laras kaulanun ngan samemeh mulang ka alam asal doh alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang wallah leres sepuh di dieu urang kudu numpuk-numpuk kahadean anu eta kahadean teh bakal nganyeredkeun urang nyaeta ka alam asal urang anu nya wah eta laras kaulanun taku kituna pek gedean amal gedean kahadean gedean jasa amal urang anu bakal mentaskeun tina alam kariweuhan kana alam kanikmatan hartina urang teh ulah berat teuing ka dunya ulah kakonengan teuing wah yakin hiji waktu bakal pidangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maut pingaraneunana wallah daya deui eta urang sepuh laras kaulanun pangna dicalukan teh bisi lain bisi deui da bakal aya kajadian ama bakal rumpak saringin di buruan kandenan geus eta mah geus aya ku syariat mah tos bakal ngaligincing mulang ka itu teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan dibungkus ge kudu hirup kandenan kula kekekenah tiasa ditangtoskeun kitu is bisa geus aya gambaran pokona mah ama teh rek bajuang dek melaan masyarakat di ieu kampung katingali ku hidup kasaksian nepi ka suwung jalma-jalma ngararungsi doh laras kula beak sasatoan jelema dihakanan ku si kalabaka amuing eta nu gambaran sabalad-balad naon pangesi kalabaka kitu deui menang beja genep bulan anu geus kaliwat di nagara Pringgandani aya hiji raja kakasihna teh Arimba Prabu Arimba laras kula tak ari Arimba teh sampun ngemasing pati tu makaning perlaya dah leres cenah mah aya nu ngaroga hala gitu menakwa Raja Arimba nagara Pringgandani Allah atos lajeng ta ai si kalabaka teh patalukanana eta Arimba sumuhun leres baheula Arimba dipentatulung ku ama nyaeta pikeun nalukeun si kalabaka taluh tapi kabejakeun meureun Arimba sampun ngemasing pati tu makaning perlaya nya si kalabaka teh kamuh deui panyakitna teh kamu deui panyawatna teh mah ngakanan jelemana teh kamuh deui bijil deui kanibal bijil deui jelema denawa kanibal ta ayeuna teh ngagalaksa ka kampung-kampung
ama teh deus kasih kalabaka cekeng kalabaka entong make jeung akanan jelema daloba keneh hakaneun sajabati jelema Laras ento boga seueur keneh sok naon pamenta maneh moal burung dilaksanakeun nya aya pamenta nasi kalabaka teh heug kaula muarek ngakanan deui jelema tapi pamungkas anu kudu dihakan teh maneh ka ama teh kitu teh eta disangeman ku ama disanggupan doh ieu cilaka malah saja badati maneh teh cenah pangejokeun sapadati mah tuh tinggali ama teh geus ngejo sapadati poe ieu pisan ama teh bakal dijemput ku si kalabaka ama dek dijieun deungeunana amuing sangu sapadati sambal sapariuk tak itu sabenerna ama dek ninggalkeun alam dunya jelaran dek dihakan ku si kalabaka cara menang-menang Gusti patengatin nera patengatin salen pawarna Irawan barang ngadang bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana doh ieu inggih unirahangan dikakawadaling lisan sadaya-daya paralun malum anu disuhunkeun nu ninggali nu dipamrih hapunten anu diseja naon awon kape unjuk tibatan Kangjeng Rama anu kedah dihakan si kalabaka sawios putra wae ulah hidup ari amama geus pondok lengkah hidup mah panjang keneh geus cuet ka hareup pangnuluykeun ieu pasantren engke ka hareup laras eta sarira panjang harepan ama tangtosna tiasa ngaos kana hate putra nah kinten-kintenna putra bakateng termah hate dah eta kaelang-elangan ku salira ama sasat mautna dihakan buta buat kaedanan maut ama teh jadi eusi peujit si kalabaka buat kabayangkeun wae panginten heunya ta ulah da si kalabaka jangjina moal rek ngahakanan deui jalma asa maneh cenah kudu dihakan anu pamungkas tak kitu ama eta teh buta ama buta masuk lunca linci ngaran-ngaran buta teh eta teh jalma anu sok lanca linci luncat mulang udara tidak taligada jalma loba jalir buta putra ngahormat pisan kana pamaksadan ama da puguh panginten ama matara lanca linci laras upami dijanggian ku batur teh ujug-ujug persaya komo bari jeung buta panuhun ama buta mah teh anu jujur atuh kulan sepuh sawios urang ngungsi we ka puseur dayeuh ka paman Winarpa ulah kasep atuh meureun ama jalir janji ka si kalabaka da moal dosa da ka buta moal ka buta mah ngan ama geus mulus tina hate gitu Raden tos diniatan diniatan pek bae da sarua pae tapi teu kitu ama upami urang teu tiasa ngalawan sae ngahinar bae mangga urang ka puseur dayeuh ulah kasep ama teu sangem putra hirup dah tangtosna oge bakal kabayangkeun ama dihakan buta ulah kasep lir pendra ieu inggih barang saweg nuju aya dina obrolan patugeng-tugeng antawis Rama sareng putra
Pandawa sareng ibuna sareng sena nikah dina genep sasi nu parantos kalangkung sareng sena Bima nikah ka Arimbi teras apruk-aprukan temulih ka Astina margi gujrudna di negara Astina teh Pandawa sareng ibuna parantos maot kaduruk di balai segala-gala padahal Pandawa sareng ibuna salamet nuturkeun lanak bodas ia eta kaluar ti leuweung Pringgandani dugi ka nikahna Bima sareng Arimbi didinya Arimba ngemasing patina teh jelaran teu satuju Bima nikah ka Arimbi Sampurasun amuing saha eta teh Sampurasun eta saha tadi luar boa utusan si Kalabaka kasep aduh sorana memantri baran pindah cing alih kenya sangen putra masae urang kabure ka Puseur Daya dan lega di Paman Winarpa ge ama melihan bilih teu percanten di Puseur Daya Cempalareja teh nuju rame seueur jalmi dah nah aya naon aya Saembara putri raja Cempalareja kakasina Dewi Drupadi teh nuju disaemarakeun atuh rame nu mawi paingan icalan ngabreng wae kula iya ieu utusan si Kalabaka Sampurasun aduh eta rampes asa apa punten mangga sora patanang tak aya pribumina kitu ruk cobian we ketrok atuh eta pangna didatangan teh eta dapurna ngebul nya nuju nyangu penginten teh sangsara aing teh euy sangsara kumari akang ih poke sangsara Pandawa katamih ibuna genep tamih tiluan dewek oh kitu akang salapan jelema sangsara apruk-aprukan aduh paingan kanyos atuh teh tilu poe can manggih dadaran aing dacan kararaban sangu pulan can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau eta make uyah saeutik nya kusaliara di wareg atuh ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu kitangtos atuh akang anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Kru Abrahem dek putak petik ari akang mah Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lalulus datara biasa atuh meureun mah kepruk-aprukan yang kulan kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge parantos nyebar ka mana-mana murukan nya kaduruk di balai segala-gala dah heueuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk saha genepan deui nu ngadon milu hees harita teh tukang kiridit meureun teh ngelu sare atawa tukang tahu meureun teh punten mangga saha di luar abdi saha di jero aya semah kitu leres panginten utusan si Kalabaka ya tenang tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaha jeblog kumaha atuh kukumah pan aya pancuran didinya senana page dipaku kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya bawa utusan si Kalabaka loh laras bulan buta naon ieu teh nepi ka nyologodor teh buta mancung teh sareng saha abdi ya
2 ekor aduh duaan we sareng saha itu sareng pun bojo eta atuh yak cenah kalebet buru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna ai Rukmini berarti teh ngaranna Sampurasun bulan rampes lagi dek mere semua nah acan ge menta cicing diuk lanang da kudu basa-basi atuh kelana oh iya garwa teh naon cenah lain kakuring nanyakeun jeung saha cek jeung pun bojo tuna cenah ngomong teh ka mana karep we banyak garwa tadi suang punten kumaha wantunya abdi teh sepuh ye mangga katinggal ti katebihan bulan bumi anu ngebul hasyep ti lintang ti ieu hiji iya we hiji kulan nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina teh nah ieu teh utusan kalabaka atawa lain dah duka kulan naon balik deui naon nyos ini bararaeud gitu meni baketut akang sedih karena ding gitu da moal ngeunah diberena gaing kelan anu lawak ka suudon naon teh buat teh keur meunang kareuwas teh ada rarek-dek tulungeuna euy nya ai sengit mah sengit tahu hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga ligi oh ngadeg-deg kunaonnya ge laras duka teh mah liliniun meureun panyawa tos sepuh mah kitu kaget ku nirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta panitai jerapa gempeur oge ku kadatanganana ieu dua jalma doh nanti kakawadaling lisan Wilujeng Sumping kulan Wilujeng Sumping mah nuhun ulan wah dora silakan dina nyuguhanna ge moal ngeunah kawas terido nah eta nepi ka baketut kitu lho Hasyum nya meni teu bear di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear Budi nanaon ge tapi bener teh sing apa nya ya maka datangan semah teh kopi teh kudu meuli kan nya punten kulan aki kumawan tunda abdi mah ari mah teh meuli sorangan kopi sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ieu henteu mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana dah eta ulan abdi lan akhirnya eta Pak Nabi aduh Pak Aher jenengan batur dipake Pak Aher mah gubernur atuh Pak Gubernur eta mah oh eta teh eta Jawa Barat Pak Aher mah Ahmad Heriawan teh singkatan disingkat teh Pak Aher dupi itu anu pengker ayo ting ting manya ayo ting ting ayo tungteng mereka mah ayo ting ting lebih kata disuang uya tungteng mereka tapi kan nyologodor gitu ayo ting ting menurang beli micido atau karimalakan impun sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah
Tepuguh nu dijugjug. Tepuguh nu dijugjug abdi teh. Ulu. Aya jelema kitu. Dupi ieu teh kampung naon? Bulan muni asa sararepi. Sararepi pisan kampung pale ditu didongkapan teh ku abdi dibukakeun teh pantau teh aya naon aya ti kotok teh unggul. Aya gelung di juru teh. Ayamna teu aya, domana teu aya. Aya gelung. Ti kotokna haneut keneh. Aya gelung jeung cowok. Haneut keneh ngan beda ti kotokna teh koneng. Nah, dari ayam nu ngisingna saha aing. Dikotok jelema. Aya. Jadi salira teh, wah tebih abdi teh kulan. Di mana? Abdi teh rakyat Astina kulan. Ulu. Di Astina geuning. Rakyat nu Gening tebih mawi kulan. Eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe. Nah, aya naon gitu? Ulu. Nah, aya ramean naon gitu. Seun teu aya naon-naon. Ah, teu aya lah. Nuhun. Naon yo nuhun deh. Salamet anjeun. Sakitu ge salamet. Sugan Bilih teu acan uninga ieu kampung teh diranyah buta. di Goromol ya teh mah. Anu dipingpin ku si Kalabaka. Ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal. Kanibal teh. Barayana Sumanto beureun. Bisa jadi. Aik Sumanto mah kan ini. Alona beureun. Khusus. Ulu. Tah unga pengkolan unga dinusuni teh balad-balada teh sok mararegat. Mararegat jadi begal teh Puguh harta bana. Ngabega geus puguh harta bana sasatoan mah. Ingon-ingon. Kebo sapi doma ayam. Ngagoromol murukan teh. Di ieu tempat lah leres uluh. Paratos sabaraha lami lah. Ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani. Didinya Kapan paehna teh kudu nungan urang. eta teh. Geus diomong-omong eta mah. Oh, bisi. Lajeng kumaha ki? Tah. Pae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba. Kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui. Maceuh deui. Lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi. Sumohon. Nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu. Bisi ka kota. Demi keamanan, demi balik deui ka asalna ieu pakampungan. Hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema. Hitung-hitung. Nyanyangupan si Kalabaka teh. Hitung-hitung tumal. Tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati. Om Wing. Ulu Lebih ka kitu teh jelema. parantos genep sasi pengen leres lu. Dupi salira. Sen biasa we abdi mah bade Jajaluk. manawi gitu jajaluk, Jajaluk kakang. manawi gitu manawi aya naone kulub-kulub sampeu gitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar. Erek barang penta kang. Aya sangu poe ulah. Aya Ulu. Nyaah teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati. Nyeta keur si Kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak. Mangga da moal saep mangga teh teuing. Nanging da sanes abdi wungkul je. Sabaraha jalmi mangga salapan. Cing. Salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu. Aduh, salatri. Salatri panginten kulan, istri hiji. Pameget 8. Om Wing 8 istri nangan ieu. Geurnya euy. Nyaho. Dewek tiluan meureun jeung bapak. Bapak Panawa 5 jeung ibuna 6. 6 jeung 3 saberiji. jadi 20. Ngatu bisa ngitung, saberiji nanyakeun. Jadi 27. Salapan. Tak kitu bejakeun. Dia bisa teh nyaho bejaan ku aing. Bodoh. Manehna teh nyaho. Teh apa bener pirage. Pirage 3 jeung. Salapan jalmieun kulan. Ai lawan buru-buru lawan.
buru-buru pangmincukeun Irawan. Saya mangga. Akang mah di dieu. Sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan paling 5 manya. Saya. Salapan langkungna. Iya. Saya mangga. Jadi 18 kan. Anu lapar teh atuh. Oh, tidak beureuna kudu nambah. Kudu nambah. Da nu lapar. Mau juragan Bima mah wah. Wow, batur sapiring. Sapinjuk teh sahuap teh. Batur sapiring ya genep. Alah. Oh. Alah. Wayahna kas ieu jang sanami teh nulres cepot lah. Cepot. Abdi dawala wayahna nyumput. Nah, naok lah. Eta si kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana. Oh. Geus. Tong ditemalan, Hayang dihakan. Kalabaka teh. Kalabaka. Lain kalabaka teh mah. Lah, kalebok. Kadudungan pika kitu situ. Sanes eta teh rerencangan abdi. Bulan rerencangan abdi nyusul. Gitu. Amuing. Atuh cenah ka dieu. Siap ka dieu kan. Datan nirata ngademane wo pagulingan. Datan nirata ngademane wo pagulingan. Agak naon atuh ieu. Buku Sia. tan kaleket. Meni kaleket atuh. Inung aing geus teling. Udah rarese nya. Mun urang mah mawah heula sabungkus mah tuh. Sampurasun aki. Uluh rampes. Amuing na ieu aya jalma nepi ka kieu awakna. Oi, nepi ka sembada kitu kula. Saha kakasih teh kulan? Ngaran kula Bratasena ki. Bratasena seun ki. Jalum malum ki aku retak bisa tatap yoga kaya ulian. Kulan? Ora bisa tatap yoga kaya ulian. Maaf. Hapunten tetiasa sopan santun saudara teh. Oh, sawi. Tetiasa tata titik teh. Iya, kasumpingan rerencangan ieu teh. Kula teh jalma lapar ki. Apruk-aprukan. Jalma kalaparan. Boga inung ayeuna geus teu eling. Salatri tidak kalaparan. Tak sejaluk kaki. Sugan aya dahareun. Aya nyanguna 2 padati ulah. Wah, 2 padati. Muhun. Mangga nuju dibungkusan kulan. Nuju dipincuk mangga teh teuing mangga. Mung nya kitu we panginten karo uyah teu naon ki. Asin ge as. Anu penting kaganyel beuteung ki. Asin ge kari hulun. Ayagan meuni di jalan oge pan sagara dirawe. Pada akan we. Cara abdi saliara pan abdi lumayan. Sagala seneng mah jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung. Mangga kulan. Kuatir. Urang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Bratasena. Sumuhun mangga dikantun sakedap. Buru-buru ka Sepawatos itu. Kan. Taon. Nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh. Sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira. Kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul kadebak angin. Laras. Ya memang eueuh jelema ka mana? Suwung eta kampung teh. Upami ditinggal kana kitu mata keung. Mata keung. Naon keung? Keung eueuh batur keung teh. Keung beureuh teh. Alah, kan Paskara kempul. nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan.
kalabaka jelema di hakanan usaha kusi kalabaka Gitu teteh. eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki terek dihakan Gitu teteh. berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki Sup bersih Kang Tak geus kolot naik koloturangnya are-are. sabar nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh Raja Pringgadani teh Saddam Hussein lain anak karep Saddam Hussein kopi anan lain kopi anan mah ya di panggung Uti Uti dah hidup agan kasieuna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh Raja Patalukan Arima apan Arima teh maot ku agannya teh ye tak kamu deui panyakit ngakanan jelema teh kulantaran nu dipikasieun eueuh jadi manehna teh seunek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh buru-buru bawa kejo kejo bawa hidung aing geus langlayeuseun aing dek dahar di dieu anterkeun kejo ka si ibu ka lanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun kitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring milu sia Milu heulakeun ieu deungeunana sia dicacag aing aya kasieun betul sakitu tuturkeun aing lah Astra jing ngadawala ngagemol tuangeunnya tanah sangu atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kayaana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ye ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina leres kempel di pertapan inggih malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima wallah ngajugjug kasela bengkah inggih sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagidik Pati Jiwaraga doh naon akang teh lah sebut teuing dahar itu kade kamarkaan pakai leumpang nyeri geuleuh nyanya atuh alah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah kitu akang saja pada tiba kati kulapar ridho numerena teh ikhlas numerena tah gitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung sabak lemur Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa naina teh bade ngawi akang teh di panggung wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung ya ka Bapak Bupati 371 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu 370 ayeuna Citarum parantos dikeruk Cieunteng moal banjir ayeuna mah moal banjir bulan ngan ieu we jalan Karanca Kole nepi ka kieu duh Padadang Nasir ieu nya aya jalan provinsi lain sanes jalan kabupatennya kabupaten oh ya oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya sagala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek sataun nya Dadang Nasir teh ieu sataun tapi janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan ti presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras
penghargaan ti Wakil Presiden Sumuhun dina ngabina Karang Taruna terbaik Indonesia nuhun mudah-mudahan sing langkung ngaronjat komo Bapak Gubernur mah wah Bapak Gubernur prestasina 43 penghargaan di tahun 2008 2008 2010 Sumuhun bayangkeun 43 penghargaan wah mangkaning tilu luhur wungkul teteh dulu kadangna tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masakola tamat dididik mah didiknya bari jujur iya atuh nu pati-pati jadi gubernur upami masih kene polos mah amun teu saimbang jeung nuhun wilujeng Bapak Aher Pak Ahmad Pak Ahmad Heriawan teh